Tubuh kene tos hujan teman-teman di Tasikma. Kaleresan oge abi tijanarin teu bobo deui atas we bade langsung beberes ieu teh. Muhun teman-teman urang gegero heula ieu teh di luar. Saleresna mah rada tiris teman-teman soalna ngeprul hujan. Tapi nyata teman-teman pami nuju hujan kieu hegerohana diantep teh sok rada hoream engkena. Janten atas we urang beberesna nyubuh kene ieu teh saatos netepan subuh. Tadi milarian gayung teu aya ari pek teh geuningan itu di balong. Muhun teman-teman duka murah gitu teh duka dipurageun ku Neng Zahra. Bakat teman-teman Neng Zahra masuk dialung-alungkeun ka balong. Kami hujan kieu mah aya alamat aa moal icalan teman-teman. Padahal tos 3 hari teh icalan ti kamari teh kapanan libur. Tapi ketangkeun wios etang-etang istirahat heula sakedak. Tah alhamdulillah gegerohna ge atos beres teman-teman. Ayeuna mah urang lajengkeun we ngelapan karpet dina babanci. Satos ngelapan karpet urang ngabukakeun heula hordeng we teman-teman soalna tos caang. Bakat Neng Zahra mah maenan teh lurjeun ka ditu ka dieu barala deui di tengah bumi oge. Muhun teman-teman da abong gaduh murang kalihnya moal aya beresna tapi keun wios lah da tiasa dibereskeun deui pabalatak oge. Tah di dieu kaleresan Neng Zahrana teh acan gugah padahal mamahna teh tadi teh gandeng beberes. Tapi da tibra we sareng aa tadi teh tos netepan subuh teh kalah bobo deui. Kantenan dibarengan sareng hujan teman-teman asa di parende.